Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng sim kuring Kang Riyad. Di video ayeuna sim kuring bade ngajelaskeun ngeunaan suling anu parantos di video sataasana. Ayeuna mah urang langsung wae. Ieu aya suling pelog. Suling genep teh nya, suling kawih. Nu yang genep. Nadana urang ulah sakali deui, ieu posisi da. Mi na ti la da mi na ti la. Salajengna atosna urang apal uninga bagian suling atos teras fungsi-fungsina atos larasna atos. Tayana urang kana teknik aya sababaraha hiji teknik bermain suling kitu nya. Teknik nu kahiji nya teh teknik wiwiw. Wiwiw teh sapertos kieu. Nah, eta wiwiw. Anu kadua ketok atau napi ketuknya, teknik ketok sapertos kieu. Nah gitu, teknik ketok. Nu salajengna aya teknik muntutan. Muntutan teh sapertos kieu. Nah memang dina teknik bermain suling, wiwiw, muntutan, sareng ketok memang teu tiasa dimainkeun hiji-hijinya. Jadi eta teh sapertos sapaket. Contoh misalna sapertos kieu. Biasana dina nada 5 atanapi dina nada 2. Pambi dina nada 5 ayeuna urang lebet kana instrumen kumaha bermain suling. Mainkan suling diiringi ku instrumen musik kacapi sapertos kieu wilujeng ngadangukeun. Gitu. Nu nembe dina posisi lagu catrik. Catrik teh berarti goongan dina 5, kenonganana teu napi penyeranganana penyelang dina 2.
enten 5 sareng 2. Rupina di video ayeuna urang cekapkeun heula keun dilajeng kana video selanjutnya upami aya kirang jelas mangga tiasa wae di komen atanapi nu bade ngiring belajar langsung tiasa ngiring di komunitas Balad Kang Riyad di nomor kontak anu aya di dia. Eta nomor kontakna. Sakitu rupina nu kapiatur video ayeuna di Alap Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.